kuari orang setik ngabayangkeun dunia teh orenganan jajore dibayangkeun ku urang bari peureum jakos nini barang bentar neuleuh apaan saja bagusnya tolol itu can bisa berarti can bisa ieu mah asli engke kurang ku mata hate teh ngelekeun mata ieu asli bakalna asli mata hate urang teh kulantaran ditapakurkeun bae terus tapakur kana dunia jahat dunia jore terus dunia nini dunia bangke engke terus makin hari makin cuek heula urang teh teu melu kabelah dieuna dibere ke ku Gusti Allah dibere ieu mah bebeneran engke teh hayang mah geus jore ijid kumaha si urang deuleu kocomberan bakalna kos kitu tah tidinya engke bakal urang oh mulai geus lain deui ngeunaheun tah geus datang ka dinya teh nikmat nah ieu geus aya di alam malakut hartina eta jelema biasa dahar biasa nginum tapi dibere kaleuwihan ku Gusti Allah dibere khususiat tapi ku Gusti Allah ditutupan maka sifat basyariah kanyahoanana keagungan sifat rububiyah ieu kunyana keneh dilahirkeun sifat kahambaanana di luar pengetahuan manusia biasa horengnya nama ka Allah bae hatena terus bae ibadah ka Gusti Allah nailah maha suci Allah subhanahu wa ta'ala lamun geus datang kadinya bakal bisa ngabedakeun lirikan anak nyana teh geus tertentu wali engke nyana jeung wali deui cuman lurak lirik doang cuman lirik-lirikan doang si itu paham ka urang paham ka nyana cuman ngalirik doang eta geus bahasa geus ngahiji jadi kapanggih di mana bae di kota misalnya di pasar misalnya di masjid misalnya sebab kanyahoan di diri urang aya sifat rububiyah bakal neuleuh nu aya sifat rububiyahan di batur jadi wali jeung wali teh nyaho mantak layaripul wali ilal wali lirikanana kanyahoan ku nyana ngalirik senyum bakal itu senyum orang senyum ku batur teh kanyahoan kok si itu senyum jeung si itu orang aya cinta di dinya teh oh aya trisno